Sampurasun urang lajengkeun karena pupuh anu salajengna nyaeta pupuh asmarandana laras pelog surupanana da sami sareng pupuh masih kene yasana Kang Budi Iskandar jangan lupa mangga urang kawitan. Lamun ku urang dipikir ageng yasa ibu rama sanajan urang bedegong nyaahna teu kantos sudah wani nandonkeun nyawa salamina ngubung salawasna tetep eman sawangsulan we heula nya dan lajengkeun kana tandana indung teh tunggul rahayu bapak teh tangkal darajat mun kade urang lumaku ngajageutkeun aranjeunna indung teh tunggul rahayu bapak teh tangkal darajat mangkade urang lumaku ngejakeutkeun aranjeunna. Tah kitu sementawis. Ayeuna urang lajeng cacah atanapi urang ngawitan naon atunya recahnya atanapi urang wincik salah sawios sababaraha hal dina teknik nyorakeunana nya sapertos misalkan dina anu bebas wirahmana lamun ku urang dipikir geunekeun dua kali simpen lamun ku urang dipikir terus gitu ageng yasa kaitkeun ageng yasa leotkeun ibu rama geunekeun dua kali ama sanajan urang bedegong bedegong nyaana di naon atuh teh sigara gaji lah sarareukeut kitu nya nyaana riakna riak eta riak ageng kerep nyaana kantun ngalemesan we eta mah lebet kana engkena dinamika anu ngahaja ayeuna mah supados kenging we heula gitu teknik eta dibadagan we heula sanaja nyaahna teu sudah seakan-akan ngange udah nyaahna teu sudah wani jika naik tangga wani tua naik tangganya prak tetapi trak wani sing rada rancinge sing rada rikat
wani nah gitunya wani nondonkeun nyawa kemana tadi teh namanya teh Wani oh nya wani nandonkeun nyawa salamina ngugung sami aya orai meuntasan Eta. sapertos pupuh anu sa teu acana oge sami aya teknik-teknik hapunten pisan menganalogikan atanapi ngaumpamakeunana karena orai gitunya Ya. supados langkung gampil da orai mah meuntasna keluar leornya Eta shoot gitunya salamina ngubung salawaasna tetep sami orai man man salawasna tetep man lajeng dina tandakna indung ladala punten ladala lalada natila seperti itunya indung teh kosong tunggul rahayu seseueur nama ada orai meuntas kitunya dina ornamen atanapi cengkokna dina kawi-kawi sunama seueurna eta hampir tinggal lagu sok hoyong we metakeun atanapi ngange teknik eta teh sareng memang ada raoseunana eta nya adennya indung teh tunggul rahayu bapa teh tangkal darajat nyayariaknya mu mangkade urang lumaku ngajakeun aranjeuna sami mentas eta ladami namida natila ngajakeun aranjeuna tas fotos gitu sageula urang lajeng mungkin karena pupuh anu sanesna